ku alustadna gerhana tiasa manfaat kanggo urang sadaya umumna khususna kanggo ka dua panganten. Kukituna ka pangersa alustad kusim kuring disumanggakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuk rami antawis pameget istri nulan nyonto Kangjeng Nabi. Cunduk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi subaya anu ti heula munggaran pakait ati sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri damugi kauntun tipung laksana paneja ati subaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sarang geui kembang kadeudeuh. Ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah amin ya robbal. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubaligoh tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwah santri hormateun simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuhuk lembur Bapak Kades Kadus RW RT BPD Lebe tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Jadi jalma teh puguh kana tujuan dagang hayang untung tani hayang hasil tak ieu judulna teh pangaosan sabenerna ieu pangaosan hayang naon nya cek bibir mah hayang ilmu da cek hate mah hayang nempo urang. Lamun ayeuna cek ibu jeung cek bapak yen pangajian teh hayang meunang ilmu ulah wakananya batur tanya awak sorangan lamun Allah nitipkeun ilmu ka awak urang sanggup moal ieu awak. Da loba jelema cita-cita hayang luhur ku ilmu tapi naha geus baroga ilmu ngadon sombong ku ilmuna berarti ilmu teu cocok jeung dirina. Weh. Da ari ilmu mah al ilmu nur ilmu mah cahaya lamun ilmu cahaya urang baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan kanyataan mah urang baroga ilmu hirup mah parawek wae. Kabeh oge ararapal ilmu tahajud tapi da ditoong tina kicep kieu mah kicep bareuki hees atuh. Kabeh ge nyararaho ilmu infak jeung sedekah tapi sakapeung dalil infak diapalkeun dalil sedekah diapalkeun pan infak na mah harar henteu. Kabeh ge arapal ibu teh kasalaki teh kudu hormat geuning duit leutik mah rada jeding. Aya deui nu paling paur wa'tasimu bihablillahi jami'a eta teh dalil Quran yen manusia dilarang kudu pasea jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea da sakapeung ayeuna mah dalil-dalil ustad ge parasea atuh. Berarti lamun kitu ilmu teh karek samet di mana? Samet sirah jeung bibirna can katempo eusi hate nu sanyana. Ateuing. Matak al ilmu nur ilmu teh kudu jadi cahaya. Lamun ilmu jadi cahaya maka bakal cicing nu ngaran ilmu teh dina opat rupa kahiji ilmu cicing dina jasad tempatna dina sirah jeung bibir eta mah ngaranna ngapalkeun. Urang masantren lila beres masantren tuluy pidato hareupeun umum ta eta teh beja di beja-beja pan kapigawe mah acan.
sarua we jeung pangkat budak SD 5 juta tambah 5 juta 10 juta bogaeun teu duitna nya matak nu ngaran ilmu can kapigawe kadang-kadang kadituna sok asa aing pang alusna asa aing pang hebatna batur teh salah kabeh bongan ilmu karek sama sirah jeung bibirna can kapigawe dina hatena. Wow, apaan cek dina ilmu sirah jeung bibir subhanallah sararea kabeh oge bararisa nyebutkeun subhanallah maha suci Gusti Allah. Nah aku nyebut subhanallah hate jug bersih dah henteu sakapeung mah subhanallah dibaca batur nyieun gedong nyeri hulu. Subhanallah dibaca batur meuli kongkorong manehna ge kapanasan pan meuli kongkorong pedah nu batur bisa dijual nu manehna mah henteu da eta kongkorong tina lajada ladang COD. Padahal bibir jeung sirah mah sarua subhanallah tapi mana atuh hatena. Matak hakikat nu ngaran hirup teh geuning lain laku jeung lampah cangkangna tapi gerak toong eusi hate nu sabenerna. Kadua nu ngaran ilmu teh pan barisa nyebutkeun alhamdulillah alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah. Lamun kabeh puji anu Allah manusia eueuh pujieun tapi naha urang hirup sok asa kapuji. Deuk tahajud wae nyieun status atuh OTW tahajud. Bubar tahajud heuheuayan hayang ditanya batur. Peletuk cek batur ditanya kunaon jiga nu tunuh tahajud teu eureun-eureun apa nu kitu teh ria ngaranna caritana alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah tapi naha urang hirup bet hayang dipuji bae. Kadua alhamdulillah teh alat pikeun bersyukur boga imah alhamdulillah boga sawah alhamdulillah duit boga alhamdulillah tuang 3 kali alhamdulillah baju gonta-ganti alhamdulillah. Heueuh eta mah karek ngomong alhamdulillah can katempo dina gawe da kanyataan mah gedong boga sawah boga tapi ngarep-ngarep hayang BLT. Di mana eta alhamdulillahna? Matak lamun dina pangaosan ieu jamaah ieu aya nu beunghar meunang BLT teu hideng teh. Matak bubar ti dieu wayahna bebeja ka salaki Pak bieu geus ngadengekeun ceramah nana gerhana bener geuning urang teh alhamdulillah boga sawah alhamdulillah budak sakola alhamdulillah duit boga alhamdulillah gedong sigrong alhamdulillah berarti urang mah kudu mere lain dibere sedengkeun urang kamari meunang BLT kumaha BLT urang bagikeun ka nu sangsara kumaha cek salaki ibu tong didenge Ustad Gelo. Jadi anger hirup teh boga musuh ternyata musuh teh lain batur lain dulur lain tatangga lain baraya sakapeung mah tah anu saimah. Maka hakikat kahirupan ilmu teh geuningan can neura kana hatena matak lekoh maca Quran can tangtu lekoh budi jeung basana. Lamun di dieu aya santri pek rebuan kitab bararaca Quran singkat talar hadis singkat aji ngan ulah wakan neungeulan batur ulah wakan nuding kagorengan batur kuduna teungeul teh diri sorangan rebuan kitab katalar hadis ka aji Quran kabaca tanya hate sapanjang hate ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur gerak teangan ayat nu mana kudu hirup kudu ngewa jeung sasama dina hirupna boro-boro kanu bener kanu salah sekalipun punten manusia ulah aya ngewa ka jelema nu salah batur teu salat nah bapa nu ngewana sakeclak cai panon tobat bisa ditampa ku Allah Ta'ala ribuan rokaat dibaca ribuan rokaat dipigawe tapi saeutik aya kasombongan bisa miakeun kahadean anu ribuan tahun matak tungtung hirup mah teu nyaho bener matak ilmu teh nu kadua lain ukur cicing dina sirah jeung bibirna tapi ilmu teh kudu cicing ngancik dina hatena. Lamun ilmu geus cicing na hate al haya'u minal iman nu aya teh bakal era ibu tiung ngaguyupuk ai kana gosip beuki era ibu ari gamis ngalalangsar ai ngomongkeun batur anger keneh era ibu ari tiung ngaguyupuk tapi kana gosip kuat dungdak dengdek berarti si eta karek samet ditiung sirahna can ditiung eusi sirah nu sabenerna. Wah tempo bapak-bapak bari seuri bari kieu lebok alam cangkang urang teh alam cangkang sedengkeun agama lain ngalusan baju agama lain ngalusan awak agama mah ngalusan hate matak tuh init ka masjid baju nu kudu alus awak kudu geus mandi heueuh eta ge bener baju alus awak geus mandi ngan keur nanahaon lamun asup ka masjid mawa hate anu kotor bubar ti masjid ngocobrot ngomongkeun batur. Wah
Jika aku ceramah kieu mah kasiniran sararea. Caritana urang ngiki ka masjid teh ka mana? Ka Baitullah. Pan disebut teh Baitullah, Baitullah teh masjid. Cing teh bapa ngadamel naon di dieu? Ngadamel masjid Baitullah. Ibu geus nikah, tuluy cicing di imah mitoha, sanggup teu pasea di imah mitoha? Era ku mitoha teu sanggup pasea di imah mitoha. Tapi naha poe ayeuna masjid disebut Baitullah tempat suci, tapi kadang-kadang usoli jeung teu usoli paseana di jero masjid, 11 jeung 23 gurgerna di jero masjid, nu zakat jeung teu zakat gurgerna di masjid keneh, mulud jeung teu mulud gurgerna di masjid keneh. Naha eta masjid tempat suci tapi nu arasup bet kalolotot. Aduh. Jadi tempat suci teh nu suci teh tempatna, geuning nu asup nama acan. Jika rada kajekoknya keheul atuh da matak ilmu teh cicingkeun dina hate. Al haya'u minal iman, sehingga jelema nu boga ilmu geus cicing dina hate era gedong sigrong lamun eueuh anu nganjang, era duit loba lamun yatim teu ditulungan, era lamun gelar parampag loba tapi teu nembongkeun akhlak anu bener. Termasuk kuring nana gerhana disebut ustad teh era demi Allah haroream. Nah hama kejeng era lain ngukur kudu ku batur, lain nempo kudu ku sejen, tapi gerak toong ku diri sorangan. Ustad nenek gerhana. Ari ustad teh warasatul anbiya, pewaris nabi. Panabi teh ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Sok ngacung ustad di dieu, mana anu baru sampean ladang tahajud? Nyeta emang cenah baru sampean eta mah lain tahajud asam urat da. Sedangkan Nabi ngawariskeun Pak, lain ngawariskeun harta, lain ngawariskeun banda, tapi Nabi mah ngawariskeun akhlakul karimah, ibadah anu nyaan, nulung nu butuh, nalang nu susah, ngajait anu teu teuleum, mero oncor kana poek ngahudangkeun anu labuh. Mana makhluk nu aya poe ayeuna. Matak disebut ustad teh era. Bener ya? Da jigana ibu-ibu ge karek lalajo nempo ustad kieu patut. Da abdi ge sadar ustad mah udeng badag gamis ngangsar sorban ngagaplek turun tina mobil teteh wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang saja jalan well kuat eueun wassalamualaikum teu naon da teu kabita ku disebut leuwih hade luarna hina keur nutupan kamuliaan daripada luarna mulia sabenerna keur nutupan kahinaan. Rambut gondrong bukan pembohong, alus buukna gondrong tapi lain pembohong, keur nutupan kamuliaan dirina ku buuk anu dituding batur leuwih alus daripada dijas didasi jabatan luhur tapi hak rakyat leuwih dicapluk. Bangsat mah bangsat we atulah. Matak nu ngaran hirup teu kudu legeg, hirup mah ukur disebut batur. Ukur disebut di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, jadi pejabat karena ayana rakyat, leungit rakyat, jadi pejabat moal. Matak lain, rakyat kudu hormat ke pejabat, tapi pejabat kudu hormat ke rakyat, moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Moal jadi presiden Prabowo tanpa dicoblos rakyat, moal jadi gubernur Padedi Mulyadi tanpa dicoblos rakyat, moal jadi bupati Ciamis, moal jadi bupati Kuningan tanpa dicoblos rakyat. Mata kurunten geus jaradi teh areling deui atuh euy ka rakyat. Aduh, undang-undang mengatakan kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Buktikeun lain sakadar ditulis wungkul, tapi kudu dibuktikan dina alam kenyataan. Bener nyaah ka rakyatna, bener wawuh ka rakyatna, bener nyaho kana kasusah rakyatna. Ulah manehna mah batuk saeutik ka rumah sakit oge ka Singapura, tapi rakyat boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit. Di mana bentuk keadilan nu sabenerna? Aduh, pokona mah bener. Ukur disebut teu kudu legeg hirup. Termasuk ibu disebut geulis teu kudu legeg jadi gumelis. Da geulis teh baheula pan ayeuna mah mana ieu teh ketit-ketit aca. Nu geulis ulah gumelis, nu kasep ulah gumasep, al haya'u minal iman. Lamun ilmu geus dina hate era. Dihargaan batur era, dipuji batur era. Era disanjung era, ieu mah lain hayang dipuji jeung disanjung kos nu rada gelo hirup. Tapi ka hayang dihormat, hargaan eta. Ieu batur ngahargaan urang teh mun urang ngahargaan batur,
ari ieu mah urang hayang dihargaan ku batur, ari urang tara bisa ngahargaan batur, tong ngimpi hayang dihargaan ku batur lamun urang teu mampu ngahargaan ka sasama dina hirupna. Weh. Sadio. Era duit loba ge lamun yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep, era apa? Imah gedong eueuh nu nganyang keur nahaun. Tuh toong nu sangsara imah butut bari ku bilik rabeng nu nganyang naha beungeut amis budi. Lamun ibu ngaliwat kamarana ka kebon nganyang heula ka emak, emak keur ngagoreng sampeu sok urang balah kecerakan, loba jelema nu nganyang imahna butut da lain mandang imahna tah beungeut nu boga imah. Imah gedong hasem pamatuk sudi nganyang nage. Matak hakikat kahirupan manusia lain hartana, lain banana, lain pangkat jabatanana, tah gumantung isi hate nu sabenerna. Bener? Tak ieu dina pengajian ieu teuing Wah dina pengajian teh ukur saragam baju, saragam tiung, ai hate teu sararagam. Nu kudu disaragamkeun mah lain tiung jeung baju, na pengajian mah tah hate. Tiung saragam, Senin warna bodas, bodas KB, Salasa hejo, hejo KB, Rebo beureum, beureum KB, Kamis ungu, ungu KB, ceuk salaki teh eureun ngaji teh jangar kana hulu haben meulian baju. Tah saragamkeun mah lain tiung jeung baju. Yeuh eusi hate geura saragamkeun. Umat Islam poe ayeuna teh geus teu saragam, Pak. Kita percaya we umat Islam poe ayeuna teh geus teu saragam, lain tiungna, lain bajuna, tah teu saragam eusi hatena. Mana bukti? Yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep. Bener? Caritana we cinta Nabi. Cinta Nabi, cinta naon buktina? Maunya ya cinta Nabi gurger wae. Ari ongkoh cinta Nabi tapi yatim diantep, ari ongkoh cinta Nabi ari jongko diantep, ari ongkoh cinta jeung ka Nabi ari jeung dulur teu akur, ari ongkoh cinta ka Nabi jeung tatangga parasea. Nabi nu mana kece? Sing puguh Nabi teh aku ku urang, nabina Nabi Muhammad akhlakna ieu, Qur'anna eta, hadisna eta, prilakuna ieu, sirah nabawiyahna ieu, tuturkeun atuh. Ulah cinta Nabi eceuk biwir aya dina perilaku jeung tatangga gurger. Tilu ilmu teh kudu cicing dina rasa. Mun ilmu cicing dina rasa, rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang, matak lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, tong lalajo pidatona, tong lalajo ngadalilna, tong lalajo ceramahna, geura tempo perilaku hirupna ngahargaan ka sasamana. Mun aya nu miskin ditulung, mun aya nu yatim dibantu, tah ilmu gawe nu sanyana geus nyata dina kahirupanana. Kaopat nu ngaran ilmu teh kudu ngawujud dina bentuk. Ngawujud dina bentuk. Matak paingan umat Islam teh boga modalnya, hiji modalna teh modal kamari geuning. Urang teh ngajalankeun ibadah puasa. Eta teh puasa teh di bulan Ramadan. Ramadan teh disebut bulan suci. Umat Islam kudu maraca Quran. Quran teh disebut kitab suci. Umat Islam ge kudu umroh jeung haji, haji teh ka mana? Ka tanah suci. Kaopat memeh salat urang kudu wudu, wudu teh ngaranna suci. Geura sok bongkar teh dinya geus akur acan. Tanah suci ka mana Pak? Umroh ka mana? Ka tanah suci. Heueuh ari init ka tanah suci, ari balik jadi tanah ledok. Beungeut Gurawud Hasem tersebut haji baeud asal lieur si eta mah. Ari ini ka tanah suci, nah teu bisa mempertahankan kasucian. Tanah suci, nu suci adalah tanah. Geuning urang init ka ditu teu matak jadi suci. Da sabenerna mah itu tanah suci, di dieu nu kudu disucikeunana. Hartos. Quran teh kitab suci. Heueuh nu suci teh adalah kitab. Nah jelema geus maca kitab eta jug suci, kadang-kadang lekoh maca Qur'anna tapi lekoh ngageunggeureurkeun baturna, lekoh maca Qur'anna tapi lekoh ngewa ka sasamana, karek lekoh bacaan Qur'anna can lekoh budi jeung basana. Aduh. Tilu umat Islam teh boga modal. Naon modalna, Pak? Bulan suci Ramadan, Ban. Kamari urang paruasa bulan suci, nu suci adalah bulan. Geuning urang sanggeus puasa encan suci keneh.
Padahal Idul Fitri, ari Idul Fitri teh menuju kana alam fitroh. Ai fitroh na manusia keur orok, yuladu alal fitroh, ta orok mah fitroh, mana fitroh na orok? Boga panon teu bisa nempok. Boga ceuli teu bisa ngadenge, boga suku can bisa ngalengkah, boga hate can aya kahayang, boga sirah ge can boga ilmu. Matak jelema mun cicing dina kapitrohan teu ngarasa boga. Panon teu bisa nempok kagorengan batur, ceuli teu bisa ngadenge karena kesalahan batur, ngalengkah ge moal pernah karena salah, hate nyacas bodas jeung bersih tara panas ku milik jeung rizki batur, tak kakara disebut fitroh. Badak ibu hirup teh kudu aya kahayang. Ada ibu hirup hayang naon, Bu? Pan geuning ibu sok ngadoa, Robbana atina Allah ada wakina azabannar sok aya nyanyi dangdut tararik ai bagi hese Robbana atina fid dunya hasanah wa fil wakina azabannar. Eta teh doa naon? Doa hayang salamet dunya, doa hayang salamet akhirat. Eta mau geus ku Allah geus ditempokeun salamet dunya, salamet akhirat. Ulah wa kamikiran akhirat lamun dunya teu bisa nyalametkeun. Matak sameme salamet di akhirat teh dunya heula salametkeun. Lamun ibu hayang salamet dunya jeung akhirat, keun akhirat mah da Allah anu bogana, ngan ieu dunya ibu nu bogana. Lamun ibu hayang salamet dunya jeung akhirat, di dunya belakan cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Jeung dulur kudu akur, jeung tatangga tong pasea, aya kasalahan batur tong diomongkeun, ngalengkah tong kana salah, hate sing nyacas bodas. Boro-boro mah di dunya, akhirat geus ditungguan. Ieu mah salamet akhirat hayang di dunya pasea wae, atuh nu aya ge ditalapung batur. Bener. Tuh eta eusi doa teh dunya heula geuning salametkeun teh keun da akhirat mah aya Allah. Matak hakikat kahirupan manusia ngaranna ge manusia. Ibu manusia kuring manusia. Ari manusia teh ceuk urang kuningan mah manusia teh mananusia. Jadi lamun aya bahasa mananusia, mananusato, mananu iblis, bapak jeung ibu kudu bisa misahkeun. Mananu iblis, geuleuhan, rujitan, cuaan, dendaman, ngewa ka batur, teu geunah ku batur, hasud, dengki, sombong, bohong, ta eta manu iblis lain nu manusia. Mananusato, nusato mah ngadulungsung, bagong ngaranna. Pan umat Islam teh tara ngadahar daging bagong, tara ngadahar daging bagong, tara naha haram, bener haram umat Islam tara ngadahar daging bagong, tapi bareng jeung sifatna mun dagingna diharamkeun sifatna ge komo. Ieu mah daging bagong tara ngadahar ari sifat bagong aya na awak ngadulungsung we hirup teh. Geus sidik hak rakyat leutik dihakan we. Bagong daging bagong haram. Umat Islam teu meunang gadahar teu meunang ngan kudu bareng jeung sifatna. Dina bagong teh aya daging jeung sifat. Bagong haram dagingna sarua sifatna ge tong digugu. Ulah daging bagong tara ngadahar ari sifat bagong aya na awak. Ngadulungsung we nyuluduk. Ceuk salakina teh mah tong senam sisi jalan bujur monoyot bujal kaciri pan ngajawab nah da geus alus awak mah keur sia keneh nyuluduk we ibu. Daging bagong tara didahar tapi sifat bagong dilalegleg. Kamari bulan Ramadan satetes cai teu wani asup kana baham sieun batal satetes tapi naha duit nagara dicapluk leuwih ti satetes eta mah oi aspal dihakan deui. Satetes Pak teu bisa asup kana baham sieun batal ladang puasa tapi naha Pak aspal diharanakan minyak dilalembok. Sedih well bener lah remeh asup kena bibir diciduhkeun cing teh naha batal remeh saremeh geuning batal soteh ai triliunan mah dilegleg teu batal geuning si rada gelo
Sabenerna Pak prinsip dina Islam teh kieu saremeh wae teu wani ngadahar komo loba lamun lain hakna sakeclak cai wae teu wani nginum komo naker ku urang kudu diinum lamun lain hakna ta eta makna puasa teh kahartos Ibu mata karek asup kana bulan suci we bulan suci nu suci bulan awak urang na can suci-suci kali teh gini ini ka Idul Fitri ge kongkorong pa gede-gede pamabai-mabai lalempangna teh dongko gitu pingol ti dieu nepi ka dieu singlidkeun hayu buru bisi kaberangan aral anjir nu kitu jelema suci lain nu kitu mah jelema ujub nepi ka digibrig-gibrig malahan wasidik batur mah gigireun teh jelema sangsara kuduna mah hargaan jelema sangsara tong loba ngedeng-gedeng pangaboga ka jelema nu sangsara bisi kasigeng teteh dosa jariah teteh ieu mah daregdeg diomongkeun ieu teh 40 gram teh salaki kumaha ceuk tetangga nu sangsara kumaha sia we tong ngomongkeun imah ka jelema nu teu boga imah tong ngomongkeun emas ka jelema nu teu boga emas tong nyaritakeun pangaboga ka jelema nu sangsara hargaan perasaan tah kakara eta manusa buat teu gua manehna nu kitu teh matak manusa mana manusia mana atuh nu urang teh Pak hak urang teh mana Allah tegas nyiptakeun manusia dibere jeung hatena yuladu alal fitrah dina kayaan suci matak ulah nyieun hate sanggeus boga hate ulah nyieun halis sanggeus boga halis ulah nyieun irung sanggeus boga irung ulah nyieun huntu sanggeus gebleg huntu manusia mah dasarakah nyieun halis sanggeus boga krok ganti ku patlot balik ti dieu burger jeung salaki leungit hiji Pak pan ripuh teteh nyieun halis sanggeus boga yuladu alal fitrah Allah geus nyiptakeun hate fitrah suci tah ieu hate teh nu suci tong diganti eta hate ku kagorengan ulah nyieun hate sanggeus boga hate kartos tinggal cicing urang mah narimakeun awak ibu genut bae tampa we genut ge nu penting jag-jag jeung sehat ieu mah nu genut teh teu narima leos ka kantor desa senam 2 tahun 2 tahun senam lain begang kalah kebeuki meber da eta beres senam goyobor comro misro sagala dihakan atuh meber awakna teh beuki gede tinggal narimakeun nya manusia teh tinggal narimakeun ulah nyieun halis sanggeus boga halis tong nyieun huntu sanggeus boga huntu tong nyieun deui hate sanggeus boga hate sedengkeun manusia di modalan yuladu alal fitrah dina keadaan bersih tah pertahankeun kebersihan hate keur orok teh nepi ka kolot da orok mah tara pernah pasea toong ku ibu orok eueuh huntuan seuri lucu we coba nini beak huntu seuri muringkak berarti geus ganti tah hate urang mana nu urang teh mana nu manusia teh nyaahan asihan dedehan asa kampura nulung nu butuh nalang nu susah ngajait nu teu teuleum mere oncor ka nu poek ngahudangkeun nu labuh kakara manusia geuleuh rujit cua ngewa iri dengki hasud sombong bohong aya sifat manusia ti Allahna nu kitu eueuh sifat naon eta iblis mata kadang-kadang wujudna wujud manusia tapi hate adalah iblis geuleuh tak komo ibu-ibu nu sok sentaka salaki ada urang mah teu harareyang panggih jeung iblis teu hayang panggih jeung iblis teu Pak teu kana naon panggih jeung iblis naha da geus panggih unggal poe ge di mana na awak urang lain emang dibayangkeun iblis teh ngeteng tandukan wah lieur Pak nanagerhana sedil ka Firaun teu make jeung kudu ngewa ke Firaun tatangga lain wawuh henteu kuring mah ngewa teh kana sifat Firaun teu ngewa ka jelemana mah da geus maot di ongkonna ge ulah ngewa kanu geus eueuh tah deuk ngewa mah kana sifat sedengkeun sifat Firaun teh sombong osok ibu sombong heuh geuning keur jadi bikang Firaun eta awak Firaun dipika geuleuh tapi sombong dituturkeun asal lieur urang mamikiranana geuleuh cenah euy ka Abu Lahab Bapak ini ibadah haji kuburan Abu Lahab ngagunung Pak pada Maledogan
eta teh nempokeun geuleuhna ka Abu Lahab. Ceuk kuring lain kudu ngewa ka Abu Lahab, tah ngewa mah kana sifat. Ai sifat Abu Lahab ngadu domba. Pan sakapeung mah aya jelema nu sok ngadu domba, hareupeun ibu ngomongkeun batur, ibu leungit, ibu nu diomongkeun ku si eta. Geuning Abu Lahab teh aya keneh. Abu Jahal teh tukang ngawadul weh. Meureun salaladar osok. Kahartos ieu teh. Tong nuduh anu jauh, tong nyawang anu anggang, korehkeun nu deukeut bae cirina satangtung diri, aya saha jeung ti mana. Tuh geuning ilmu teh lain nuduh anu jauh, lain nyawang nu anggang. Ieu diri urang gerawawuhan, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Jelema nu wawuh kana dirina sakedeung deui wawuh ka pangeranna. Deuk wawuh ka Allah kumaha unggal poe ge pagaliwota wawuh jeung kasalahan batur nu salah teh asa aing pangapalna. Si horeng manusia mah kudu apal kana kagoreng patutan diri. Geus teu kudu hayang apal kana kagoreng patutan batur. Ieu mah batur teu pengajian ge katalar kunaon nya si eta deukeut-deukeut tara datang atuh bae ibu. Nu datang jeung teu nu datang jeung nu henteu kadang-kadang pahala mah beunang ku nu henteu. Mungkin ibu-ibu teh teu kabeh ka dieu aya we nu teu datang, tah nu teu datang mah hiji keur nyangun, dua keur masak, salakina datang mana teu pangaosan bejana aya na gerhana. Punten Bapak, apan seorang istri solihah mah teu kengeng kaluar tanpa izin ti caroge. Tuh, itu nu beunang mah coba ieu teu diizinan ge maraksakeun. Tuluy geus masak geus nyangu, bapak urang tuang we sasarengan da mah teu acan da dekul barang dahar. Ibadah eta ibadah, nahonan kewajiban kanu jadi salaki. Beres barang dahar mah bapak tunduh, hayu atuh urang silih keukepan, dreg-deg ayeuna teh da eta ibadah. Coba ieu. Bubar teh dieu ditanya ku salaki ti mana pangaosan, sanu cermana nana gerhana kumaha kitu we rame geus. Ternyata ibadah teh lain nu katempo, ibadah lain nu kadenge, tapi ibadah nu karasa. Ibu salat, bapak salat. Ibu maca Quran, bapak ge maca Quran. Ibu maca sholawat, bapak ge maca sholawat. Pertanyaan, sholawat urang, maca Quran urang, salat urang, geus karasaeun ku dulur urang. Sholawat di alus-alus. Ucapan nah ngahina batur, ucapan nah ngaledek batur, ucapan nah ngarendahkeun batur, berarti sholawat nu di alus-alus sama bahamna candi alusan eusi hate nu sanjana. Weh. Aduh, kene kalem bab pernikahan mah. Tenang, mata kararawin geus daraek. Tuh. Jadi nu kudu di alusan ku urang teh geuning lain sakadar awakna teuing, tapi eusi hate. Matak ibu hayang salamet dunya jeung akhirat, salametkeun ti ayeuna. Ayeuna ieu bisi di dieu aya nu harayang jadi pejabat da babari atuh ceuk Islam. Bisi di dieu aya nu harayang jadi pejabat babari. Jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea kanu hajat geura datang, kanu maot geura sumping, lamun bantuan deuk gede jeung leutik terbukakeun jeung rakyat. Tinggal ngomong we, widian abdi deuk janten pejabat. Hidup, coblos oy. Naha pejabat nu ngaran rakyat teh butuh ku pamimpin anu bener-bener nyaah kanu jadi rakyatna. Lain ukur loba janji eueuh bukti belut gawir nu kitu patut. Kuat ditewak teh hese, geuning ditewak omongan teh kitu nu pidato teh ibu. Lamun abdi jadi anu sae. Ngaralkeun nu kitu mah belut gawir. Apal belut gawir ditewak teh kuat hese geuning. Leur ngomongna teh. Geus jadi rakyat deui atuh nu jadi liurna. Kita mayar pajak, rakyat mah malayar, geus dibayar kokod ku gayus tambunan. Asal lieur aing mah jadi rakyat. Bener ya? Mata hakikat hirup teh ampura Pak. Lain ieu geuning hakikat hirup teh lain. Agama mah lain ngalusan awak, agama lain ngalusan baju. Tah agama mengalusan eusi hate. Innallaha la yangduru ila adsamikum wala ila suwarikum walakin yangduru ila qulubikum. Tuh agama mah geuning urusan hate lain urusan baju. Matak baju urang kieu bae dan urang atuh. Lain maneh ustad bajuna kitu. Aing aral atuh bae we. Agama lain ngalusan baju, tapi agama ngalusan eusi hate. Bener. Matak aya we susuci, wudu susuci teh. Aya susuci teh ku cai mutlaknya. Cek ilmu fikih ku cai mutlak, aya cai mutlak teh cai suci dan mensucikan. Cai nama da suci kabeh oge.
Di Kuningan cai suci, di Cimaung suci, di Tasikmalaya suci, di Bogor suci, di Garut cai nama suci, suci KBG. Nu teu suci mah baham ibu. Mata kudu teh kakemu. Kakemu teh ku cai suci nya. Cai suci dipake kakemu. Heeh kudu nyucikeun ieu tah. Ai cai suci ai bibir ka mana karep. Si eta mah jigana kakemuna kudu dibebeskeun kana sumur. Teu suci-suci eta. Cicing da bab nu kieu mah kudu kaharti, Pak. Rarai di wuduan ku cai mutlak, cai suci mensucikan. Eta judulnya cai suci mensucikan. Cai nama suci, nu teu suci mah beungeut ibu. Atau bersihna beungeut lain ku glowing, bersihna beungeut lain ku lipstik, bersihna beungeut lain ku wedak, bersihna beungeut mah kumarah mai someah alus budi hade basa. Kuat asa didukung betul. Ta eta teh anu teu kabeli skincare teh. Urang mah berlomba-lomba beungeut hayang glowing, tapi naha haseum beungeut dikukut. Berlomba-lomba wadak pakanal-kanal, tapi naha jamotrot bae. Teu sadar cai suci mensucikan, cai nama geus suci ngan ieu tanu kurang suci teh. Nepi ka ditanya tiap kunyem ti mana teu hayang ditanya. Araraneh urang ada. Wudu 3 kali tah kana mastaka teh 3 kali cai suci mensucikan, cai nama suci. Tah nu teu suci mah di dieu tah. Naon pikiran loba teuing mikiran kagorengan batur, loba teuing mikiran kasalahan batur. Geus wudu teh cobrot, salat atuh oi. Kos nu 1000 tahun tempo emang yai. Ternyata wudu teu dipake alat ukur caina suci, tapi awak urang anu kotor, maka urang teh kudu salat 5 waktu. Sugan we maot keur dina kaayaan suci atuh. Amin. Pandangan ge pan disucikeun, matak lamun pejabat loba lamun pejabat loba ngabangsa teu wudu sia tah. Ari wudu ku cai suci ai kokon mong konon. Segala dikokon hak rakyat jamret hak itu kokon si eta mah teu wudu-wudu hirup teh. Matak wudu ku cai soal babari tapi nyucikeun awak urang cantang tuh bisa suci ku eta cai. Matak nu ngaran hirup ngeunteung gerasok. Ka anjing ngeunteung hirup mah. Asli urang mah. Matak abdi mah lamun aya anjing teh lentong punteneh pun guru ka anjing teh. Atuh sabandung ngomong rada gelo ustadna mah cenah. Nah cinta nyebut tuh gelo, makanya guruna anjing apa duli teuing. Palemana urang kudu guguru ka anjing, toong dina kitab Bulughul Maram jilidna jilid kahiji, hadisna nomor kahiji, babna bab dhaharoh, bab naon dilamot anjing. Wadah tawa sarung diletak ku anjing, kumah ku 7 kali make taneuh, kitu ceuk hadis dina Bulughul Maram. Tah balikeun kana awak urang, naon elmuna? Najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh, tapi najisna bibir manusia mun geus nganyerikeun hate batur, nganyerikeun ngebatur, ngawirangkeun batur, cai nu mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Lain wel kan ibu nu kitu teh. Ibu nyeri hate ku salaki tuluy rag-rag talak 20 tahun teu panggih ayeuna dina uleman panggih deui budak nyamperkeun mah itu si bapak kumaha ibu ka dieu tong deukeut nu gelo ku nyeri teh Pak. Bener Pak. Salamatul insan min khifdil lisan, salamatna jelema gumantung bisa jeung teu ngajaga letahna. Ternyata hayang salamet mah ieu we kudu loba jempe. Mata kuring oge aduh jadi ustad teh musibah. Mata ulah hararayang jadi ustad teh musibah gede. Palemana musibahna gede tempo ya Nabi Muhammad beres ceramah di banan doma di tengah jalan anu menta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk nu miskin keur kuring kop mere. Ieu menang amplop ayeuna. Jeung dus peuyeum ongkoh Kuningan. Pan Kuningan mah peuyeum nu terkenal di Bandung, Kuningan teh peuyeum nu di Emeran. Ada orang mah geus nyaho deui oleh-oleh Tasik, Ranginang, Garut, dodol, Cililin, wajib. Kuningan peuyeum. Nama kejeng apa? Tiap ka Kuningan dibere wae. Jadi lamun ti dieu teu mere, ye jiga lain Kuningan.
Otak wayahna we nu hajat neangan heula ka ditu. Bising ke urang ditanya ku bapak urang, da tadi teh ngomong cing teh ka mana cenah maneh ka Kuningan cing teh Pak, meureun peuyeum cing teh kumaha engke we Pak. Jadi lamun ti dieu teh mawa peuyeum nya daek bapak urang dicarekan ku bapak. Cek bapak urang teh ti mana? Ti Kuningan, nah teu ngagubug peuyeum. Ah, ari abdi jelema jujur, punten Pak diologeun nu hajat teu mere deu kitu. Mana bapak hajat teh ieu? Akang. Nu mana? Oh Akang. Alhamdulillah. Ayo Pak Kades nu mana? Pak. Oh aya dua Pak Kades tadi dia mah. Alah hiji negara dipimpin ku duaan moal teu gelut. Oh, misah desa Pak. Tos sabaraha periode Pak Kades? Nama hiji bari bararingungnya jadi Kades anu aduh beak we anggaran teh kana MBG. Mata untung urang teh jadi Kades, untungna teh jadi penceramah. Dipikir-pikir asa genah Kades jadi penceramah Pak daripada jadi Kades. Jadi Kades mah sambutan sajam daeuh nu mayar itu. Coba nu ngaran ajengan pletak-pletuk balik kemol. Tapi kekeh urang kudu bisa cicing dina fungsi masing-masing. Penceramah cicing jadi penceramah, ya Pak Kades cicing we tuluy jadi Kades. Ulah hayang Kades jadi penceramah jadi Kades, ngaco duanana. Geura sok Pak Kades isuk mah diudeng gamis ngangsar tasbih cekelan da mulai nungulem nu aya ge cek rakyat aduh Pak Kades anyar cager matak geus hirup mah urang cicing dina bagianana masing al ikhtilafu bainal ummati rahmatan, perbedaan di antara umat kami kudu jadi rahmat ulah jadi laknat. Beda urang ustad ge barareda beda ustad ge. Ah cenah mama hayang ngulem ustad nu jiga ojek online urang. Ah mama hayang ngulem nu bari sholawatan Kiai Haji Salimul Apip. Ah mama hayang anu nerangkeun bab karuhun Jawa Barat Abuya Muhyiddin Sumedang. Ah mama hayang anu lentong Aagin. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya walaupun macet AA bisa hadir di Kuningan ya. Cicing tong ajak seuri hese. Sangat bahagia sekali bisa hadir di Kuningan ya Bu ya. Bagaimana Ibu senang berjumpa ge melentong Pak. Mama ngulum ceramahna hayang anu bari nyanyi oma titasi. Sabab Roma irama mah dakwana sambil bernyanyi. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga. Aduh, nyanyi maksakeun. Jadi beda Pak Kades jeung Roma naon tina labuh. Jadi bala teh Roma Irama ku jadi penyanyi labuh tina panggung gubrag. Ai Pak Kades pan calon pamimpin mah kudu tegas. Labuh tina panggung gubrag. Aduh, tah jadi Kades. Ai Roma mah gubrag. Aduh. Masak lamun nana gerhana jadi kenek alus. Nah sorana tegeug. Bandung, Kuningan, dua deui ceu. Meujeut coba Roma jadi kenek pi omongeun. Bandung, Kuningan, dua deui ceu. Kumaha ceuk bapak-bapak? Al-Fatihah. Jadi jalma teh geus boga porsina masing. Geus tinggal silih hargaan, teu kudu riweuh. Anya tak mau ngulum ceramahna hayang nu make adat budaya da urang Islam baheula mah sagala dibaca aya kembang asupkeun pan bola diputerkeun kembang asupkeun kana kongkorong ari kembang teh naon atuh eta kembang alat keur sesengitan bawa kana babaraja silih wangi silih sengitan heueuh metodena ku kembang Pak Dede Mulyadi lamun pidato geuning ngagugubug kembang. Eta teh filosofi yen pamimpin kudu bisa nyengitan rakyat. Kerennya kolot baheula. Datang pan hajat. Hajat kita kolot baheula mah tara nyieun mie, tara nog konca.
bebesek dijieun tina pipiti pan eueuh limbah tina pipiti mah budak tilu gepuk siksik jadi tilu nog siksik jadi tilu eta kolot nempokeun keadilan ka anak nya Bu emut teu baheula urang pernah ngalaman bab nu kitu nog bagi tilu da anak tilu atuh lauk oge bagi tilu nu cikal huluna anu di tengah-tengahna nu bungsu buntutna da teu pasirik-sirik teu pahiri ditampian matak maot ti inung bapana da teu pasea neangan warisan atuh naha tempokeun keadilan nalika ku sakitu ge atuh eta bebesekna alungkeun ka para lol pan Idul Fitri turunkeun ti para nyieun kadaharan dakul beres Idul Fitri teh dalalahar da eueuh limbah Pak aya limbah plastik teu aya pan ieu mah kuat naklek kieu keren kolot lamun nyieun ci kopi aya awi nu butut teuk-teuk bekong ngaranna baheula ternyata leuwih sehat baheula daripada ayeuna teh Pak geuning ayeuna mah geuningnya budak ge nyari beuteung da eta atuh kolot urang mah pan isuk-isuk cai enteh bari pait ngarah naon cing teh bah ngaliarkeun cacing atuh cacing teh ku sabab geus liar atuh eueuh nu cacingeun pan eta mah cacing teh dikukut ku naon ku sirop dipikir-pikir mah ceuk urang keren kana kolot baheula daripada nu ayeuna padahal kolot baheula mah teu apal dalil infak teu apal dalil sedekah Quran tara ditalar hadis ge tara diaji tapi nalika panen pare make jeung leugeudeut silih raosan euy bisi maneh teu boga bibit marus di urang aya marus tu sakarung ngan urang deuk menta bibit ketan silih raosan mun diasupkeun kana bab agama tinggal ngomean sautak saeutik beres panen ngariung nyieun bubur beureum bubur bodas bener Pak ieu teh filosofi Pak filosofi urang Sunda geus mengenal kana kaislaman matak urang ulah benci kana adat budaya Sunda da di jero mah keur nerangkeun Islam keneh Islam bisi ibu teu percaya kolot baheula dina panto nyieun sawen dijieun tina harupat tojoskeun kana bawang beureum tutup ku jukut palias naon aya harupat ulah getas harupateun ngomong tong sakama-kama abong bibir teu dibongku abong letah teu tulangan mata kolot baheula jarang nyaritakeun batur naha simbolna harupat asupkeun kana bawang beureum siksik ku ibu curucud cai panon ngeclak ku naon cing teh Bu peurih ucap tekad lampah ulah meurihan hate batur lalajo ti mana eta tina bawang beureum tutup ku jukut palias pendidikan keur anak nyai tong kaluar ti mah geus magrib sieun sanekala padahal judul akhirna mah palias teuing ngagugu kolot baheula ngagugu ulah kaluar ti mah geus magrib sieun sanekala kolot baheula menyerekem jeung inungna jeung bapana sieun ku sanekala coba kelas budak ibu anu budak SMA nyai tong kaluar ti imah sieun sanekala ngadon nyegag kadiekeun sanekala dicekek ku aing ayeuna nu akhirna budak ayeuna pelnung beteungna eueuh bapaan eta geuning sanekala cerdas Pak kolot baheula teh cerdas lamun dina agama da eueuh gurger jeung pasea eueuh dan nu penting gawe baheula mah deuk NU pek gawe deuk Persis pek gawe deuk Muhammadiyah pek gawe tuh NU nyaah ka yatim Persis nyaah ka yatim Muhammadiyah nyaah ka yatim teangan baheula aya yatim nu cicing di jalan nu jara di budak pang nu ditarato nu ditinik Allah Pak nah yatim kajamin sabab Islam gara rawe bener ari yeuna garawe teh gawe debat teh haben agama teh jadi alat perdebatan tanpa pagawean matak lol wayang golek geuning Abah Asep Sunaria ti jelekong lemur kuring eta teh dakwah palebah mana dakwahna kaong we Semar teh boga kunjung Semar teh 360 ari 3 jeung genep sabaraha Ibu salapan kadang-kadang kunjung Semar teh 720 7 jeung 2 salapan kadang-kadang kunjung Semar ge 630 genep jeung 3 kadang-kadang kunjung Semar ge 810 8 jeung hiji artina angka salapan aya dina Asmaul Husna maka Semar adalah tokoh nyaahan asihan dedehan asa kampura Asmaul Husna nyampak dina sirahna kerennya wayang teh ayo urang nyan kitu ya ayo kira-kira teu ngarti minimal tong benci bener Ibu matak lola pada di Mulyadi geuning di Kuncung Semar kitu ke bukna teh tadi kieukeun maka we ikat Sunda jigana ieu anak buahna
diikat. Artina sirah teh kudu diikat teh hiji ikatan. Artina ikatan naon atuh ikatan teu NU teu Persis teu Muhammadiyah satu ikatan bahwa urang teh adalah Islam, maka Islam kudu nembogeun rahmatan lil alamin. Jadi rahmat keur saantero alam. Paingan leuweung ruksak, tanah beak, sabab urang teu cicing dina Islam nu rahmatan lil alamin. Padahal leuweung ku Allah dibikeun ka bagong, bagong teu ngarusak leuweung. Leuweung dibikeun ka oray, oray teu ngarusak leuweung. Leuweung dibikeun ka maung, maung teu ngarusak leuweung. Maung diala, bagong dibeakeun, oray diaralaan. Punten manusa cicing di leuweung, leuweung beak nu ngaran manusa. Ulaika kal an'am balduhum adol, manusa teu ngagunakeun akal pikiranana leuwih ata adol tibatan sato. Well, geus urang kana bab rumah tangga saha ieu teh? Irgi Pahreji, moal teh Juni ieu budak teh lahirna. Dan Siti Yuliani Khadijah bersama Nana Gerhana. Urang gitu. Itunya urang nu hejo. Bener eta si eta aduh keur naon dina baligo euy. Bu, lamun ibu hayang salamet dunya akhirat, ari nu nikah hayang naon? Anu nikah hayang naon? Kunaon ibu nikah hayang naon tah? Da ai hayang hees wungkul mah jeung guguling we. Hayang sakinah, hayang mawadah, hayang warahmah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ternyata rumah tangga teh hayang sakinah mawaddah warahmah. Ari kahayang teh eta mangrupakeun kahayang butuh jawaban. Boga kahayang teu dijawab itu ngawadul. Hayang beunghar mung usaha eta mah ngalamun. Kahartos. Ibarat ibu hayang menang jodoh anu soleh, tapi pergaulan ibu lain jeung nu soleh tong ngimpi. Jadi kahayang teh butuh jawaban, Pak. Lamun ieu rumah tangga hayang sakinah mawaddah warahmah atuh butuh jawabanana. Naon jawabanana? Sugan karena geulis. Lain sabab geulis mah relatif. 30 ka handap geulis, 30 ka luhur mah geus eueun nu ngaran geulis. Boga budak hiji gomeulis, 2 cementil, 3 pakusut, 4 awut-awutan. Boga budak 5 pudegdeg awak kabeukahan kasur nomor hiji beak ku sorangan. Salaki menalakot kana tabang kaseredgeun. Matak lamun kaum lalaki neangan pamajikan karena gelis, leungit gelisna narek digentos deui. Berarti gelis lain alat pikeun sakinah, mawadah jeung warahmah. Atuh talung mun palebah talung nu mana? Talung nu goreng amis budi, talung nu gelis tapi haseum budi. Talung mana, Pak? Sepakat. Talung nu gelis amis budi. Eta cepnana daek jeung nu goreng bari alus budi mung kop keur bapa. Anger we hirup mah hayang sampurna. Sakinah mawadah warahmah karena geulis lain, karena harta lain. Teu saeutik para artis bala leunghar tapi amuradul rumah tanggana, tapi teu saeutik kajadian di lemur urang marariskin tapi kararuat rumah tanggana. Ternyata harta oge lain bagian keur ngawujudkeun sakinah mawadah jeung warahmah. Dalah-dalah nu boga harta mah loba kakeung. Ku udud geus keung, matak ieu eueun udud. Aya. Cing teh kunaon pa teu ngarokok? Sieun paru-paru. Nah cing teh sieun paru-paru, sieun maot. Kuring nanya, ti iraha malaikat mebes kana Ji Samsu. Nu beunghar mah keung, Pak. Ku bangsat nu beunghar sieun. Nama ke jeung sieun, loba duit sieun aya nu mau. Mata papang anu sok nyarekan kades teh nu beunghar des aya guam atuh ngarona di urang teh musim bangsat nu beunghar mah coba cek nu miskin teu kedah Pak Kades. Kunaon nu miskin mungun ngarona eueuh paokeun, Pak. Bener. Nu beunghar sieun ku tuyul nepi ka datang ka ustad nyieun tolak bala gambar pedang ayat kursi tapelkeun lawang panto. Naon eta? Tolak bala gambar naon? Gambar pedang ayat kursi. Naon ngaranna? Tolak bala. Ngarah naon? Tuyul teh asup gerat teangan imah nu miskin nyarieun tolak bala teu naha pantona ge rujan. Matak tuyul teh blus-blus. Logika anu saeutik, logika anu saeutik. Bapak hajat, aya, bapak hajat loba duit, tapi naha teu tenang hatena sabab loba duit ge penting ieu geus loba bayareunana. Son bayareun. Dahareun bayareun.
Qasidah bayareun, qiraat bayareun, kaasup ngadatangkeunana gerhana ge. Nuhun sateu acana. Coba ya ibu-ibu teu marawa duit tapi bebereukeuteukan seurina bebeakan, nah tanpa beban. Jadi loba duit dituturkeun ku bebanna, eueuh duit leungit bebanna. Jadi talung mana tah? Nya talung loba duit eueuh beban. Mata kahirup bakal dituturkeun. Tanya Pak Kades samemeh jadi kades, bayangan jadi kades teh gini ABC nepi ka Z aya geus jadi dah hayangan mundur atuh. Gaji geuning ieu, oh ADD geuning lumpat kadinya, can kudu aya MBG, can kudu aya koperasi merah putih, ludeung, can melamun jalan ruksak kades nu disarekan, nya Pak Kades hayang mundurnya. Heuh sok we atuh. Pan bayangan samemeh asup mah Pak Kades, bayangan samemeh asup jadi kades teh A nepi ka Z katalar, tapi geus geblus sarua jeung jelema nu keur bobogohan, geblus kana rumah tangga. Ibu ge pan make jeung apal harga biasa karung, apal harga token, pan baheula mah lebeng teu nyaho harga eta, nu penting mah pacaran. Matak bejakeun ka barudak ayeuna nu ukur bobogohan tanpa usaha, rek ngahakan lebu maneh teh. Lain sanajan lain karena harta, tapi lalaki kudu tanggung jawab neangan harta, sabab bakal aya pamajikan nu diusahakeun ku eta harta. Tilu sugan kuku pelet, biah. Nana gerhana nu teu percaya kana pelet. Naha ngalaman guguru anger teu payu. Besi bapak teu percaya, balenyang ka urang kidul mere pelet, sun adus banyu suci, kang adus badan kaula, kokosok nyawa rohani, muliakakeun indatullah, Syekh Ruju Cahya Fatimah, Jalil Karim bintu Muhammad, wa alihi wa sahbi ajmain, irung aing kubung-kubungan, tarang aing lah sementerangan, pipi aing kutu mirian, bibir patemu seuri, huntuk patemu cahaya, hah serenge, hah baraca. Indit deui ka kaler, urang kaler mere pelet, aki-aki nu merena Allahumma sri sadana, mayar-mayar di buana, kabogo hurip sajagat, aci sungsang larang berang, aci sungsing larang peting, buah holdi aci aloh, la ilaha il. Nah ceng teh abah minta pelet kalah katita Idul Adha. Bertek ka ustad, kumaha ceuk ustad, beres surat Yusuf, wa ad qolaha sain adada rasul masriki foto idhu wahil ilayat tataqalamun, ulah aing inget ka sia kudu sia inget ka aing, sia ngakan kejo cetang bobo ngakan cai asa tuak bari, eueuh jiga engkang keur gumabang di jalan gede, yah gupa cikur bakekok, bah! Si gelo hanas diapalkeun anger we hese payu. Ternyata jodoh lain ku pelet. Sugan ku wedal, geus alus wedal mah kalahiran teh Jumaah. Cekolot baheula ge Jumaah mah alus, cai sifatna kudu neangan wedal rebo, aya rebo daun dipelakeun babari jadi, pan halodo garing kabeh. Lamun rumah tangga gumantung eta paling paur salasa jeung salasa, pala bapasea moal teu ngaduruk masjid. Komo Jumaah jeung Jumaah, cai jeung cai dihijikeun, palebah teu boga beas, jebleh duanana, modar keur leweh atuh. Sabenerna dina Islam eueuh poe anu alus, eueuh poe anu goreng, kabeh ge alus, poe na alus, maka urang kudu cicing dina kaalusan dina eta poe. Kartos. Otak cing teh bah dikumahakeun geus macakeun pelet teh. Kumaha wadal Jumaah, tiupkeun kana cai sabaraha kali, genep, naha naktu. Pan Jumaah mah anak tuh genep. Subuh keneh urang menyekelan cai eta, cing teh bah kudu dikumahakeun seblokeun kaburuanna ngarah kalengkahan, ngagugue urang. Seblokeun ka. Ai budak parawan di dieu jeung di dieu sarua kebluk. Nini nama balawiri ka cai ngomah wadah jeung nyeusuhan teh jam 4 keneh, kuatna gebeg Pak, naha cai pelet kalengkahan ku nini wae atuh. Matak incuna mah kawinna teh jeung batur we mun nini nama ka urang teh karek datang ge sareng ustad ku aing enrin jeung teh. Ternyata pelet teh teu rak ka nini. Jadi lain ku pelet mah. Kunaon atuh rumah tangga sakinah mawaddah warahmah teh? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mere kaalusan dina rumah tangga yufaqihu fidin. Dua nana kudu paham na agama. Ternyata sakinah mawaddah warahmah tercipta karena agama. Lamun cek bahasa agama lalaki nyaho kewajiban lalaki, pamajikan ge nyaho kana kewajiban pamajikan, sehingga nyekrup sakinah teh terjadi. Kartos ibu. Lolepan urang Sunda ngayakeun we lengser gitu.
Eta teh filosofi. Bagja temen, mulia temen, anak tong ajak seuri hese. Nun wilujeng rawuh dianti-anti kamari dilanglangan kasimpangan nu kasep satuhu nun ya di dia mah kieu wel celengkeung juru kawih teh tukang nyenen cari cing budak panganten tena kursi kumajak juru kawih asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil sim tong hees aya dibere nu kieu teh kala kaharareua itu simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya anu meuredi sahur Rasulullah itu ai keprok teh tong sorangan hek ajak batur atuh lajen keprok sorangan teu rame atuh sahur Rasulullah estu agama mah tetep puhit nyubadanan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin ti dunya parat akhirat kamari mah abdi di Tasik sanamah bepernikahan tuluy ngahariring nu hajat teh gope mere eta. Nah, ada urang mah ngomongkeun Tasik lain ngomongkeun Kuningan. Leos deui ka Sukabumi, Pak Ustad, Pak Kades, leos ka Sukabumi, di ditu ge sarua aya kades 200 merena teh teh. Palebah ngahariring ieu teh. Turun jati rahayu manjing walagri burat wah bisa papaosna runtuh bapak hajat aduh sing sehat lahir batin dunia akhirat Pak hajat nuhun nya sing dararamangnya aduh sedekah ala Pak Kades sing panjang yuswa sing 3 periode eta ai Pak Kades kudu panas ku itu Pak Kades sing sehat Pak Kadesnya bagja euy ai bahasa agama mah pan ge ceuk agama mah mun aya rasa kudu rumasa tah rasa kuring dibere duit ku tiluan teh atoh bungah Pak bungah amar rasa suta bungahna ka gigiri bungah amar lega suta laut jadi salega-legana lautan bungah kene kuring nalikeun meunang duit eta tah eta teh rasa atuh kumaha kuring kudu boga rumasa kasaha kanu tiluan tah batak abdi rek ngadoa kanu tiluan sing sehat lahir batin dunya akhirat panjang yuswa parek milik deukeut rezeki atuh kumaha cenah ceuk panganten ari abdi teh didoakeun hampura moal ngadoa kanu teu mere asep mimiti diwuruk sok bisa yang didoakeun asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lalagasan teu aya kuat teu moal anu buru kaburu amin yo reudi oh aya
Wur runtu itu tiluan nu kadari runtu urun jati rahayu rahayu manjing walagri lain walagri sa papaosna lalagri sa papaosna walagri sa papanjangna run turun jatining asi palebah mana pelajaran apa lamun bab aktif di desa oh BPD kade tong nyaingan kades bisi BPD nyalon jadi kades ulah palebah mana pelajaran anak palebah ngawurkeun beas da ieu mah hanya sebatas filosofi ai filosofi teh falsafah ai falsafah teh bacaeun ai bacaeun teh dalilna ikro baca gersok bacana ku hate kolot baheula bet ngawurkeun beas heueuh kewajiban lalaki ceuk agama kudu bisa ngawur ka pamajikan ngawur lahir kudunya ngawur batin ku agama matak lalaki mah punten boga kewajiban kanu jadi pamajikan imah pageuh baju teu dar seubeuh mah gera nyangu ta beasna mah gera masak ta pasakeunana mah balanya ieu artosna tah eta nu paling ngeunah ceuk numutkeun kaum ibu-ibu bener ibu kadenge mah Pak pan lalaki teh boga kewajiban mere napako lahir kudunya mere napako batin ku agama urusan lahir ya urusan dunya imah pageuh baju teh dar seubeuh kongkorong boga geulang aya mah gera nyangu ta beasna mah gera masak ta pasakeunana mah balanya yeuh arcisna raos heueuh ngan sabalikna ibu saenggeus salaki mere rasiko kawajiban ibu narimakeun kana pamere salaki tong pernah ngabanding-banding jeung batur tuh tempo Pak batur mah merena teh sapoe teh 100 ulah Bu ulah tarimakeun sanajan leutik sanajan gede tarimakeun da memang eta rezeki urang mun bisa sikap ibu narimakeun lain ukur omonganana tapi jeung prilakuna datang salaki ti panyabaan papageun lawang panto bapak geuning sumping sing alus ngomong ceklan leungeunna tuluy darengekeun kalah api-api nyaro HP teh ai pelebak kasiniran teh ceklan leungeunna tuluy naon oh iya banget tuh oh dina foto nama juga orang Padang kamu dari mana oh ternyata orang Padang nuhun sabaraha tahun Yosua 24 kaduhung nanya oh maksudnya 24 geus menang jodoh 40 acan wae. Kan wae anggap aku tidak pernah bertanya. Mere napako lahir, mere napako batin. Napako lahir dunya, napako batin agama. Ngan ibu ge kudu bisa narimakeun kenapa mere salaki. Balik salaki ti kebon, balik salaki ti panjabaan, papa geuna lawang pato, rengkuh ibu tak dengekeun, rengkuh itu. Bapak geuning sumping, ceklan leungeunna tuluy suntangan. Leos nyokot cai anu tiiskeun bae teu make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum ka teu jiga nu amis lain gulana ternyata nu amis teh budi pamajikan ngaluskeun ka salakin denge ai palebah nyeniran bapak-bapak sarurak ai palebah manehna kasiniran balik cenah euy kitu beres salaki ngaleueut ku ibu teh tanya bapak bilih teu acan netepan ka jaman heula tungtun ku ibu kacaina tuduhkeun ta ieu odol ieu sabun ieu sikat nya ceuk aing oge kalah protes geblus kacai beres dicai papageun ku ibu ieu anu papageun ku ibu ta ieu koko ieu kopiah ta ieu sarung dekul salaki salat beres salat ku liwet ibu ka hareup nyuuh nalahunan darengekeun nyuuh nalahunan salaki tadi nu kieu nyuuh pek ibu teh pidato nu hade bapana puputan kemang kedaton buah kolbu cengciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi ti baheula nepi ka ayeuna rumasa pamajikan can bisa nyugebakeun nu jadi salaki ti luhur sausap rambut ti handap sabeh dambal hapunten bapak jisim abdi kanu janten caroge abdi tah eta awewe nu soleh teh ngan dari tempo teh ya eueuh tak komo belah ditu mah eueuh pisan bapak nu ngarasakeun kumaha bapak balik ti pagawean jeung langsung jiga jeger menang duit teh saha eta makhlukna ieu tah padahal di mana lalaki mere rasiko ibu ge boga kewajiban narimakeun tong ngabanding-banding jeung nu seje 2
merena pakoh batin ai batin teh agama. Teangan ku ibu salaki nu bawel jeung celemeng loba ngadalil mah tong ngabaca sesuai kana TV magrib geus 6:30 teangan lalaki nu kitu mah ari geus salat teh cing atuh wiridan sholawatan tawasulan doakeun inung bapa nu geus teu aya teangan lalaki nu kitu mah bejana aya pangajian hadir teangan lalaki nu kitu tah eta lalaki nu merhatikeun batina aon cok kuat tandana eueuh teh. Mun bisa mah bapak teh salat subuh teh tong warang ka masjid, latih heula pamajikan ngongwe adan gigireun pamajikan lah. Nah, deuk ngalatih adan, deuk ngalatih qomat, deuk ngalatih salat. Moal ditanya ustad mana, moal ditanya kiai nu mana, engke di akhirat ditanya anjeun ngajarkeun teh salat kanu jadi pamajikan anjeun. Mata kulah wakal leos ka masjid ai pamajikan diantep, Pak. Jigana bapak mah teu ka masjid teh ngantep pamajikannya tuluy. Eta mah alasan, Bro. Adan cobaan ku bapak engke adan gigireun pamajikan subuh-subuh. Juk seserian. Allahu akbar Allahu akbar. Da kumaha ceuk ieu? Masjid aya der adan di dieu. Jadi anger pamajikan urang mah dicontohan teh ngadon nepi ka TBC, Pak. Teu hidang-hidang. Mah, geura magrib lain bos kana TV. Moal teu kieu jawabanna. Ai sia geus ngadenganana gerhana jadi fanatik moal teu kitu. Sabab di akhirat jaga bapak geus dituyun geus ditungtun ku malaikat teu dikasurgakeun ternyata aya pamajikan ngagarawan ya Allah Gusti Robi eta teh salaki abdi ulah waka dikasurgakeun samemeh abdi deuk nanya naon ari anjeun geura tanya ku anjeun pangeran abdi naha ngajarkeun salatna ka abdi naha ngajarkeun maca Quran ka abdi naha ngajarkeun tawasulan ka abdi naha ngajarkeun sholawatan ka abdi naha ngajarkeun etika ka hirup abdi geura tanya ku salira Gusti ditanya we ku malaikat ari anjeun ngajarkeun henteu kumaha ceuk pamajikan bawa deui ka dieu kana raka babarengan jeung kami matak musuh nu paling nyata boro-boro mah akhirat tah di dunya ge ieu tah musuh teh tah sok pecahkan di situ percaya musuh di dunia teh mangkane urusan jeung kaum ibu-ibu moal beres ku 2 poe mun bapak boga masalah jeung pamajikan 5 menit anggeus atos mah tong dibahas bapak mah coba jeung eta atos ngolo sia mada baheula ge telat balik 20 tahun tengah bonceng awewe sejen sok ngaku eta 20 tahun ka tukang dibahas keneh sabaraha giga eta memori jigana teh kartu Telkomsel setiap jaringan ada jigana kudu leungit kuotaan sia tah ternyata bapak teh boga musuh lain ukur di akhirat di dunya ge ieu tah inna min ajwajikum wa auladukum fitnah anak jeung pamajikan sakapeung bakal jadi musuh bakal jadi fitnah bener kan ieu ge jara difitnah bapak arareueuh ibu ngalalayut matak kata ieu nu bakal nyarekan pengajian cek aing oge asli tah matak hakikatna salaki merena pako lahir kudunya merena pako batin ku agama nu kadua kolot baheula ngawurkeun es bonbon ari es bonbon teh permen ai permen rasana manis asam asin rame rasanya nano jang rumah tangga teh lain amis saumur-umur lain pahit saumur-umur lain lada saumur-umur pahit peuheul lada haseum bakal karampa ku sararea mangga raoskeun filosofi geuning Pak sawer panganten teh ngaburkeun es bonbon pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa di mana amisna rumah tangga memete mah metoh ge kajen mieunan teu usaha jang geura tuang jeung bapak urang neda sasarengan kajen mieunan teu usaha 7 tahun mieunan teu usaha jengkel nepi ka sihungan teh dieu tah nepi ka kurumuy hayam teh pan nyiniran ka hayam kur tititit bener hayam barang lebok beuki usaha tara bari gigireun aya minantu paingan isukna hayamna paeh dicekek ku minantuna aduh yang kebesekan telah udah kuduna mah urang teh barang datang atuh lojug langsung titah ngolomoh mie teuing kuduna mah heng titah dahar heula titah nginum heula ieu mangga we lajeng abong geus peuting aya disuguhan loba teuing 3 diinum kabeh ngarebek beuteung atuh akan wios da aya ieu
agen bae da ngorakna kuatan teu nginum oge keun gene pahit peuheur lada haseub bakal terjadi amisna rumah tangga mimiti init kauleman mimiti rumah tangga babaturanna hajat urang kauleman sarang mawa motor beberek-bekan mogok didorong kuduaan nyebutna iindiaan coba geus kolot kieu dibonceng ku motor butut dijejak motor ganti cek aing butut berubah Pak. Anyar pangantenan ibu make gamis make tiung hampura kubogoh kurasa kunyaah dikoreh Pak anyar panganten dikoreh keur amis coba geus kolot kajen ibu tataranyang hareupeun salaki kumaha cek salaki di calana ngewa berubah Pak bener matak pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal terjadi maka nolol we agama sobirin sing salabar atuh dina rumah tangga teh sabab bakal aya halangan godaan jeung rintangan kakara sakinah mawadah bakal terjadi katilu terakhir ripuh urangna kuat nyesang kieu kuningan teu kuat hareudang tapi hareudangna ieu mah moal aya nu leuwih hareudang nalika urang teu make kongkorong tetangga geus boga deui. Nu katilu hayang sakinah mawaddah warahmah mah birrul walidain patokanana hade ka indung bapa. Asli Pak, asli Pak Kades jadi kades lain karena hebat dirina, lain karena cerdas dirina, lain karena luhur sakolana lain, tapi aya nyurulung cai panon tengah peuting saha indung bapana. Nana gerhana bisa sarupa kieu lain karena hebat kuring lain karena alus kuring lain karena cerdas jeung pinter kuring lain tapi aya anu ngeclak cai mata tengah peuting ngadoakeun awak kuring asli Pak matak hampura kakolot ulah sok poho inung nu ngandung bapa nu ngayuga kikieuan ieu modal saha lain modal anak demi Allah background di kieu-kieu lamun di Cimaung lamun di Bandung ieu background di kieu-kieu komo ieu rijing terus eta tenda lagi kuat barareusi kabeh aing mah lieur ieu lamun deuk ditaksir 50 juta nu kitu wungkul Pak padahal ceuk urang ku terpal ge da jadi eta eta kursi nu didiukan ku ibu eta teh 2.500 hiji pan mustami mah gek diuk teu mikir mayar panggung sarupa kieu ieu leuwih ti angka 10 juta Pak lamun dihitung eta 50 i 10 geus 60 eta kursi taruh 5 jutaan geus 65 beak 200 juta mah melaan saha inung bapa kegituan melaan kabungah anak ngan gera balikeun sanggup teu anak nepi ka beak sagala-gala melaan nu ngaran kolot inung hiji budak 7 nu 7 kapiara ku kolot hiji tapi budak 7 ngariung hayang miara kolot tu hiji can aya carita jeung sejarahna matak dosa nu paling badag hampura lain judi lain zina lain mabok lain mateni lain korupsi tapi dosa nu paling adalah nalika urang ngaraheutan hati inung jeung bapa urang lain wae mikir asli salatna hade tahajudna mineng maca Qur'anna katalar hadisna kaaji ceramahna hebat tapi indung nyurucun cai panon bapak nyeri hate teu diperhatikeun ceramah nu mana Quran nu mana hadis nu mana ibadah nu mana nu ditampa ku Allah sedengkeun Allah ngawakilkeun kanu jadi indung bapak waliullah teh wakil Allah saha indung bapak teh wali Allah mata geus teu kudu neangan wali Allah ka mana-mana eta wali Allah mah tah indung urang bapak urang mata kudu imam minta doa tara kanu jauh ka indung jeung bapak Pak doakeun ka mana ka Kuningan cenah ku apa didoakeun sing gede milik tuh tempo lamun di dia aya tukang son tadi lanyun we tu udud tu kopi tu duit-duit acan ari dak digawe teh minta doa heula ka kolot matakna alus urang ka kolot maka Allah alus ka urang menyerenkeun milik urang ka kolot maka Allah nyerenkeun milikna ka urang nyugemakeun urang ka kolot maka Allah nyugemakeun ka awak urang ridallahu fi ridha walidain wa suhtullahi fi suhti walidain ridho Allah gumantung ridona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa matak deuk neangan karidoan Allah kumaha di saat inung nyurujuk cai panona bapa kasihgeun ku ucapanana kahartos nu paling aneh mah kamari pas deuk puasa kamara rakam kuat neangan tunggulna nu mana nya cenah kuburan inung urang teh asarada gelo sia tah ai kuburan batur di teteangan ai kuburan kolot nepi ka teu apal tutungul acan artina urang tamelar Pak
keur hirup tamelar geus maot ge teu perhatikeun matak hakikatna urang mengpeng inung bapa keur aya tanya ka hayangna naon karesepna sugemakeun pe ayeuna sangkan sugema lahir jeung batinna maka Allah geus nyadiakeun keur nyugemakeun awak urang asli Pak. Ibu ini ka restoran meuli sate 20 nu dituang 5 apa 15 dibawa ka imah naha 5 dituang ku ibu aya 15 dibawa ka imah inget ka anak mata kuring dek dibalikeun da pun bapak teh 87 tahun matak di dieu punten Pak Hajat bisi abdi teu tuang naha inget ka kolot daerah urang aya di dieu barang dahar di nu hajat jeung itu jeung ieu ai kolot urang jeung hulu pedak moal atuh kumaha dibawa. Ingat sejarah kolot kuring ka restoran meuli sate 20 dituang 5 dibawa 15 keur saha keur nana gerhana poe ayeuna wajar lamun kuring teu tuang di dieu nah ingat ka kolot deuk dibawa ka imah Bapak nya tos dibungkus Bapak indit ka Pangandaran budak ditanya jang tong milu da maneh mah sakola hayang dikirim naon ku bapak cek budak comro goyobod misro segala rupa bapak meuli bari teu boga duit ngeclok ka dulur jeung tatangga bikeun ka anak goyobod comro jeung misro eta budak nawaran Pak bade moal jang bapak mah geus seubeuh tiba heula pek keur maneh padahal dirina kukurubukan laparna kolot mikiran laparna anak ridho kolot sangsara asal anak bala leunghar bener bapak beunghar inung beunghar anak raja Pak. Anak beunghar kadang-kadang inung bapak jadi babu Pak. Asli ya teh. Matak hakikat kahirupan mah deuk ibadah bebeakan deuk Quran katalar hadis ka adi ceramah alus tahajud mineng moal ditarima ku Allah ge naha eta wakil Allah na kasihgeun. Matak lamun jelema sok nyigeung kolot nyuruh-curuhkeun cai panon kolot hirup moal kahandap moal akaran kaluhur moal sirungan kadang-kadang pentil kita jadi buah geus jadi buah ge di jerona aya hileudan teu jadi naon-naon Pak sangsara balangsak disiksa di alam dunia bongan aya sakeclak cai mata inung murag kana pipina nyeri hate ku kalakuan anakna sakeclak dijadikeun cai umpal-umpalan nganterkeun budak kana lawang kahinaan matak Pak Kades ibu-ibu Pak Hajat sahawe anu bala leunghar entong di aku sebenarnya mah aya jasa inung jeung bapak urang matak geus beunghar teh keheulaan batur sugemakeun heula kolot ieu mah ai ka Aceh nyumbang ai kolot imah butut teu diomean teu hideng jelema kitu ari ka batur babagi tiung ai kolot bajuna ge butut teu diganti asal lieur sia teh kolot heula faktor utama Pak kolot heula bener ieu mah ai ka batur mere ai kolot diantep gelo teh matak inung jeung bapak matak sakinah mawadah warahmah terwujud terjadi nah alus ka indung cing di dieu aya kala aya PDKM Pak PDKM PDKM dieu lah rek dibere duit bisi masjidna teu boga kas DKM masjid di dieu nya DKM moal dihitung da sieun gede da urang jadi teu ridho nyangakeun kanggo kaperyogian masjid mohon nya kop we nya sok we bilih bade sareng cai kerid ka ditu nuhun mereka nya nuhun entong hoyong janten Kades atos we janten DKM jadi kuring teh hanya sebatas metode nyanyi tuluy bapak nyawer lain keur kuring tapi aya nu leuwih hak saha eta anu deukeut ulah ai kuring dibere ari nu deukeut diantep tah sabenerna mah aya nu leuwih hak saha eta nu deukeut kaasup ustad tong hargaan ustad nu jauh kuring mah jauh Pak ti Bandung perjalanan ka dieu 5,5 jam eta ge lamun teu macet lamun macet mah da moal ka dieu alhamdulillah pan jam 10 kurang sumping ka ieu tempat kuring mah jauh tong dihargaan tong diragangan tong dihormat entong nah kuring mah jauh datang ka dieu ge hiji diulem dua dibayar tah hargaan mah ustad nu deukeut ibu gering minta doa ka nu deukeut ibu maot ditahlilan ku nu deukeut bener Bu
Ibu maot dikurebkeun kudu deket, bahkan ibu maot diboehan kudu deket, bahkan ibu sangsara ditulungan ge kudu deket. Matak pek gerah hargaan mah ustad nu deket, Allah kanu jauh jeung nu anggang di teang aya nu deket diantep cenah kalaparan. Gelo kitu peta teh. Matak nu deket, hargaan mah lain nu jauh, bener. Kuring mah datang ka dieu ge sapoe ayeuna eta ge sakit. Nu hajat kabagian jadwalna, bari eta ge pan diulem jeung dibayar. Atuh kumaha lamun ka Kuningan tuluy teu dibayar eudek geus pinuh ah. Geus pinuh des ah, geus rek ngayakeun Agustus engke deui we. Geus pinuh. Mending ge bisakeun anu bisa, pinterkeun anu pinter, mampukeun anu mampu, beungharkeun anu beunghar. Tah eta mah teu salah. Ngabeungharkeun nu geus beunghar, geus sidik beunghar dari Sumang. Ngabeungharkeun jelema beunghar, deuk nyumbang mah kanu dihandap. Kahartos ibu. Ngagedekeun jelema gede, geus sidik gede, dar digedekeun. Nu gede mah antep da geus gede, tah gedekeun mah nu leutik. Bener. Heuh ibu geus jam 11, kala 1 2 3 4 5 aing mah balik ka imah jam 4 datang. Capek ya dipikir-pikir jadi penceramah teh geuning ripuh, tapi matak bisi bapak hayang kop ku bapak atuh. Da manusia mah geus boga takdir masing-masing, geus boga guratan masing-masing. Urang doakeun ku urang sadaya eta panganten sing sakinah mawadah warahmah. Atuh bapak hajat, ibu hajat oge sami sing salamet lahir batin dunya akhirat. Kikieuan teh harta bana anu gede. Muga-muga ku Allah dilipat gandakeun, lamun mah ku Allah teu digantian di dunya sing dijadikeun nilai pikeun sedekah sampeureun jaga di alam akhirat. Pak Kades, Bu Kades, warga sadayana sing sarehat, sing panjang yuswa, parak milik deket rizki anggang balai. Sim kuring atas nama Nana R Gerhana, sakitu nu kapihatur bobo sapanon sarang sapakan mugi agung cukup lumbur jemar si hampurana para lun anu kasuhun meninggalin nu dipamrih hampur anu kateda, luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang, sapuraning rahayu gapuraning indria labana kasalamatan lawang nakabagjaan, kembang senetik senebaran sari, tutup lawang sigotaka. Angkat pandangan nu katuhu, set dadah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.